insana min 'alaq wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadiruna ittaqullah kama amara ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para wargi sadaya nu kusim kuring dipihormat, sadaya puji kagungan Allah anjeunna nu parantos nyiptakeun insan, nyiptakeun urang sadayana min alaq tina sagumpal getih. Allah oge allamal insana ma lam ya'lam, nu parantos ngajarkeun ka manusa rupa-rupa ilmu anu ieu ilmu teh asalna manusa teu apal. Kalayan ku ieu ilmu teh jadi wasilah terangkatna darajat manusa. Nu salajengna rahmat sinareng kasalamatan mugia salamina dihaturkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna mangrupi tuturus laku urang sadayana dina raraga sumujud ka Allah nu agung. Anjeunna oge mangrupa pola lampah kanggo urang sadayana dina raraga nyorang papantunan hirup. Alhamdulillah ngaos urang sadaya dina wengi ayeuna disarengan ku lungsurna rahmat nyaeta hujan. Dina Al-Qur'an disebatkeun bahwa hujan teh rahmat, tanda kanyaah kadeudeuh Allah Subhanahu wa taala. Sabab hal ieu rupina urang prayogi ningkatkeun syukur rehna sababaraha dinten ayeuna urang sadayana teras-terasan dipaparinan rahmat ku anjeunna. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan ieu rahmat mangrupi hujan teh sing manfaat kanggo pangeusi alam dunia ieu. Amin ya rabbal alamin. Para wargi sadaya nu kusim kuring dipihormat, bab wudu nu kahiji hadisna kamari teh tentang siwak. Kesimpulan tina hadis kahiji teh siwak teh hukumna sunnat sanes wajib. Eta kau kesimpulan hadis anu nu kahiji. Salajengna ayeuna majeng hadis anu kadua dina bab wudu bab kaopat dina kitabut thaharah. Wa an Humrana anna Utsmana da'a biwadu'in. Aya atas sadena. Wa an Humrana sareng hadis ti Humran anna Utsmana salaresna Utsman da'a anjeunna nyuhunkeun biwadu'in cai kanggo wudu.
daa anjeunna nyuhunkeun biwaduin cai kanggo wudu fagosala teras Utsman anjeunna ngawasuh kaffaihi kana dua dampal pananganna salasa marratin 3 kali. Summa tamat mado teras anjeunna kakemu wastan syako sareng anjeunna nyeuseub cai kana pangambung wastan saro sareng anjeunna nyingsringkeun cai wastan saro sareng anjeunna nyingsringkeun cai. Summa ghosala teras anjeunna ngawasuh wajhahu kana wajahna. Summa ghosala teras anjeunna ngawasuh wajhahu kana wajahna salasa marratin 3 kali. Summa ghosala teras anjeunna ngawasuh yadahu kana pananganna al yumna anu katuhu ilal mirfaqi nepi ka sikuna. Ilal mirfaqi nepi kana siku salasa marratin 3 kali. Summal yusra teras anjeunna ngawasuh nu kenca misla zalika saperti kitu. Misla zalika saperti kitu. Summa masaha teras Utsman ngusap bi ra'sihi kana mastakana. Summa masaha teras anjeunna ngusap bi ra'sihi kana mastakana. Summa ghosala teras anjeunna ngawasuh rijlahu kana sampeana al yumna nu katuhu ilal ka'baini nepi kana 2 muncangan. Ilal ka'baini nepi kana 2 muncangan misla zalik salasa marratin 3 kali. Summal yusra teras anjeunna ngawasuh sampean nu kenca misla zalika saperti kitu. Summa qala teras Utsman nyarios. Summa qala teras Utsman nyarios ra'aitu abdi tos ningal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddoa Rasul wudu nahwa wudu'i saperti wudu abdi hadza ieu. Nahwa wudu'i saperti wudu abdi hadza ieu. Muttafaqun alaihi hadisna nu disepakati ku Imam Bukhari Muslim. Wa an aliyin sareng hadis ti Ali radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ngeunaan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali parantos nyarios wa masaha sareng Nabi parantos ngusap bi ra'sihi kana mastakana wahidatan sakali. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud. Urang wihan deui wa an Humrana sareng hadis katam piti Humran anna Utsmana salaresna Utsman da'a anjeunna parantos nyuhunkeun biwaduin kana cai kanggo wudu. Fagosala teras Utsman ngawasuh kaffaihi kana 2 dampal pananganna salasa marratin 3 kali. Summa tamadmado teras anjeunna kakemu wastan syako sareng anjeunna nyeuseub cai kana pangambung
wastantharo sareng anjeunna nyingsringkeun cai. Summa ghassala teras Utsman teras anjeunna ngawasuh wajhahu kana wajahna salasa marratin 3 kali. Summa ghassala teras Utsman ngawasuh yadahu kana panangana al yumna nukatuhu ilal mirfaqi nepi kana siku salasa marratin 3 kali. Summal yusra teras anjeunna ngawasuh panangan anu kenca misla zalika saperti kitu. Summa masaha teras Utsman tenapi anjeunna ngusap bi ra'sihi kana mastakana. Summa ghassala teras anjeunna ngawasuh rijlahu kana sampeana al yumna nukatuhu ilal ka'baini nepi kana mumucangan 2 mumucangan salasa marratin 3 kali. Summal yusra teras anjeunna ngawasuh sampean anu kenca misla zalika saperti kitu. Summa qala teras anjeunna nyarios raaitu abdi parantos ninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddoa anjeunna wudu nahwa wudu'i seperti wudu abdi hadza nu ieu. Muttafaqun alaih. Wa an aliin sareng hadis ti Ali radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna fi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam ngeunaan sifat wudu nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali parantos nyarios wa masaha sareng nabi parantos ngusap bi ra'sihi kana mastakana wahidatan sakali. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud. Mangga. Ahmad Mado. Nahwa.
Para wargi sadayana nu kusim kuring dipihormat, dina ieu hadis ieu teh kalebat hadis anu lengkep ngeunaan prak-prakan wudu. Tangtosna ieu teh janten acuan kanggo urang sadaya kumaha praktek wudu. Wudu anu salami ieu ku urang sadayana dilaksanakeun tiap kali bade salat kitu nya. Tangtosna ngacuna teh ka dieu. Kantun rupina sakudak sakdi upami aya nu memang kalangkung ke kurang diapikan kitu nya. Ieu hadis teh ti Humran. Humran teh pembantuna Utsman bin Affan. Matak dina hadisna aya kalimat anna Utsmana da'a biwadu'in. Jadi Humran teh nyarioskeun Utsman. Berarti antawis Humran sareng Utsman teh aya kedekatan. Saur Humran Utsman kantos nyuhunkeun cai kanggo wudu. Kamari tos didugikeun kusim kuringnya, mudah-mudahan emut keneh. Aya di aos wadu, aya di aos wudu. Upami wadu mah huruf wawuna fathah, upami wudu mah huruf wawuna dhammah. Dina bahasa Arab bujang-bujang benten huruf ya, ternyata benten harokat oge ieu teh nyababkeun benten makna. Upami di aosna wadu berarti nu disuhunkeun ku Utsman teh cai nya. Gitu, anu sok dianggo wudu. Terus upami di aosna wudu eta mah praktekna. Seperti anu kurang di aos tadi di ngawitan ngawasuh dua dampal panangan itunya dugikeun ka ngawasuh sampean di akhir eta teh namina wudu gitu. Praktekna teh saperti kitu. Salajengna hadirin rahimakumullah peryogi didugikeun oge ngeunaan sahabat Utsman. Janten aya catatan ya teh. Ngeunaan kisah Utsman bin Affan. Tangtos urang tos terangnya. Utsman bin Affan teh salah sawios mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dugikeun heula para wargi sadaya nu kahiji ari Utsman teh kalebet sahabat anu pangpayuna lebet Islam, saurna kaopat anjeunna teh. Di antawis sahabat-sahabat nu lebet Islam anjeunna nempatan posisi nu kaopat. Ieu Utsman bin Affan. Terus nu kaduana anjeunna kalebet salah sawios di antawis 10 sahabat anu tos dijamin lebet surga nya. Nu tos dijamin lebet surga. Saha nu 10 teh? Aya nu terang. Ieu mah tos pasti asup surgana teh. Nu 10 mah kahiji Abu Bakar, kaduana Umar, katilu Utsman, kaopat Ali, kalima Zubair bin Awam, genep Abu Ubaidah bin Jarrah, katujuh Sa'ad bin Abi Waqqas, kadalapan Sa'id bin Zaid, kasalapan Abdurrahman bin Auf, kasapuluh Tolhah bin Ubaidillah. Itu aya nami urang di dinya.
Tangtosna upami urang hoyong sapertos aranjeunna lebat surga gampil kantun tuturkeun we nya kasolehan aranjeunna. Naon ieu menyebabkeun aranjeunna lebat surga tuturkeun kitu nya nu 10 ieu teh. Di antawisna aya Utsman bin Affan. Teras nu katiluna hadirin anjeunna teh salah sawios pamegetnya anu pemalu gede kaera gitu Utsman teh. Dina hiji mangsa Nabi teh nuju calik ya, ari si bitisna si pingpingna teh terbuka Nabi. Begitu aya Abu Bakar lebat, aya Umar lebat, Nabi teh biasa. Torojo teh Utsman langsung ku Nabi ditutup. Gitu. Bari Nabi teh nyarioskeun rek kumaha kuring teu era cenah ku Utsman. Gitu. Naon sababna anjeunna teh malaikat oge cenah dipayeuneun Utsman mah ngaraos isin. Berarti ku ungkapan eta Utsman teh gaduh kaistimewaan nya. Eta disebut pria pemalu. Teras nu nomor kaopatna Utsman teh nikah sareng dua putri Rasul. Nu kahiji ngantunkeun satos nikah sareng anjeunna kitu nya. Teras teh nikah deui gitu ka salah sawes putri Nabi. Urang kana istilah naon turun karanjang. Gitu. Eta nu kaopat. Teras anu nomor kalimana anjeunna kalebet jami nu caket sareng Al-Qur'an. Salah sawieu sahabat anu paling caket kana Al-Qur'an bahkan ngantunkeunana oge nalika meluk Al-Qur'an. Kan dina sejarah mah Utsman dibunuhnya ngantunkeunana teh. Gitu. Nalika terjadi fitnah dina waktos eta gitu. Begitu anjeunna diserang itu ku jama-jama anu rek ngabunuh anjeunna milih teu ngalawan nyana Qur'anna dipeluk gitu. Nya dina kayan kitu anjeunna dibunuh. Duikeun ka si mushafna ge Qur'an teh cenah pinuh ku getih anjeunna. Eta Utsman bin Affan. Teras nu nomor kagenepna anjeunna salah sawios khulafaur rasyidin. Sapeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjeunna dipercanten ku umat dina waktu eta gaganti Umar bin Khattab kanggo janten khalifahnya janten mimpin umat Islam dina waktu harita. Terus nu salajengna catatan kanggo dina kisah Utsman bin Affan teh anjeunna sosok jami anu kaya raya sinareng tawadu ya, beunghar jeung tawadu. Teu kada dijelaskeun nya tawadu naon gitu. Barang tos pada apal. Teras nu salajengna anjeunna kalintang nyaah deudeuh ka rakyatna. Eta ngeunaan Utsman nya. Ngahaja didugikeun teh supados urang sadayana terang nya saha Utsman bin Affan. Teras nu salajengna di dieu disebatkeun sing horeng Utsman nyuhunkeun cai wudu teh anjeunna bade meraktekeun wudu gitu. Meraktekeun wudu. Dina kitab anu kusim kuring dicandak para wargi sadayana enten aya kesimpulanna teh kieu di antawisna at-ta'limu bil fi'li ablagu minat ta'limi bil qaul. Mere pelajaran cenah langsung praktek eta teh langkung keuna daripada ku ucapan. Itunya benten sareng kieu urang teh mamatahan wudu. Yeuh wudu teh mimitina kieu diteruskeun kieu akhirna kieu
itunya nganalkeun cariosan wungkul mah rada kurangkeun eta teh. Ari kitu mah langsung dipraktekeun nya. Namina teh naon? Ta'lim bil fi'li. Mere ilmu, mere pelajaran langsung ku perbuatan dipraktekeun. Tah wudu teh kieu. Kumaha praktekna? Fagosala kaffaihi. Usman teh ngawasuh kana dua dampal pananganna nya. Dua dampal panangan. Sabaraha kali? Salah samarrotin 3 kali. Nah, terus para wargi sadayana teh aya sababaraha catatan oge kitu nya. Naon catatanana di antawisna ngeunaan 3 kali dina ngawasuh anggota wudu. Eta teh sifatna teh sunat. Itunya Abdol 3 kali. Kumaha upami bade sakali? Engi asal kumaha dipastikeun ku sakali diwasuh teh aya bagian anggota wudu anu teu aya bagian anggota wudu anu kaliwat gitu nya. Begitu para wargi sadaya. Terus para wargi sadayana saatos disebatkeun anjeunna ngawasuh kana 2 dampal panangan summa tamad mado. Terus anjeunna teh kekemu gitu. Naon kekemu teh? Ieu mah tos dipraktekeun ku urang ge nya. Tahrikul ma'i fil fammi. Ngagerak-gerak cai dina baham urang. Itu namina kekemu nya. Salajengna saatos kekemu aya wastan syaqo. Istan sakoma menghirup air ke hidung nyesep cai kana pangambung. Sami getos dipraktekeun ku urang nya. Isalul ma'i ila dakhilil anfi dina penjelasanana. Jadi ngalebetkeun cai kana bagian lebet pangambung. Itu namina naon? Istinsyaq. Dina hadis nu sanes aya kalimat wa balik sing baleg il istinsak dina istinsak sing balik ari balik teh sing kacida nepikeun ka karaos lebetna si cai kana pangambung. Berarti ku hal ieu nandakeun dina nyesep cai kana pangambung teh ulah ukur ulah asal-asalan nya. Di urang seseueurna kieu jigana lepat naon namina teh prakteknya pan dina hadis mah nyesep cai kana pangambung sanes ngawasuh pangambung kan seseueurna mah dikieuan caina tina keran ti tandean tas dikieuan gitu. Lepat wudu sapertos kitu teh dan Nabi miwarangna naon disesep caina bahkan wabalik sing tarik. Begitu para wargi sadaya. Ila antakuna shaiman kecuali upami nuju saum. Eta istinsak para wargi sadaya. Kanggo naon ieu teh litathiri majral anfi minal adza wali ikhtibari rihil ma. Nah ieu teh cenah kanggo ngabersihkeun naon atunya liang pangambung gitunya tina naon tina kokotor sok sanaos panginten kokotor dina pangambung teh sanes najisnya mung Nabi marentakeun upami wudu teh kitu keur mah nya tos disebatkeun dina malam Kemis kamari ya teh tiasa naon ngabersihan oge dosa-dosa pangambung nya. Intina setiap anggota wudu anu dikumaha
nu diwasuh urang gitunya bareng sinar ngeclakna cai teh eta teh ragragan oge muruluk oge dosa-dosa anu aya dina anggota wudu. Ingkena upami tos wudu teh lain sakadar bersih urang teh nya bersih jasad urang tina kokotor gitu. Lain sakadar urang sadayana ngalaksanakeun perintah Rasul gitu nya wudu teh tapi termasuk aya janji nu ku Allah dipasihkeun tah dosa anjeun teh bersih ku ngalaksanakeun wudu. Eta istinsyak. Terus aya deui istinsar. Istinsar. Di dieu mah ngangge fiil madi wastansaro. Naon ari istinsar teh ikhrajul ma'i minal anfi. Ngaluarkeun cai tina pangambung ba'dal istinsak saatos diseuseup. Nya. Terus nu salajengna upami ku urang ditinggal para wargi sadaya komo dietang mah nya kahiji ngawasu dua dampal panangan kadua kakemu katiluna nyeusup cai kana pangambung kaopatna nyingsringkeun eta cai. Ta ieu mah para wargi sadayana ayana dina hadis upami dina Al-Qur'an teh aya. Dina Al-Qur'an mah bagian-bagian anu pokok. Andai kata misalna kieu para ibu teh ya. Cai teh walurat cai teh. Lamun wudu secara sampurna tingawitan naon ngawasuh dampal panangan dipapai gitu nya. Moal picekapeun rek langsung we wudu teh ngawasuh wajah gitu nya. Terus naon panangan ngusap mastaka teras sampean. Itu kalebet wudu anu sah gitu. Itunya. Jadi ieu teh bisa dianggap oge bahwa nu opat tadi disebatan ieu bagian tina sunat-sunat dina wudu. Itunya sunat-sunat dina wudu. Nu wajib nama nu mana? Tah nu diterangkeun dina Al-Qur'an. Surat naon kamari? Surat naon para ibu? Diserat kamari. Mohon ditinggal dewe catatanana pari rimbona. Nah gitu hadirin rahimakumullah. Saterasna summa gosala wajhahu teras usman teh ngawasuh wajahna. Nah hambut disebut wajahnya wal wajhu mustaqun minal muwajahah. Ari wajah teh cenah kenging kalimat wajah gitu nya. Kenging nyandak tina kalimat muwajahah. Ari mujahah teh naon? Paamprok nya. Pahareup-hareup gitu. Itu muwajahah. Dina bab kiblat dina Al-Qur'an aya-ayat menyebutkeun kieu fawalli wajhaka sing hareupkeun cenah beungeut anjeun ngangge wajahnya sehingga tos jadi bahasa Arab anu sapopoe dipake ku urang nya bahasa Indonesia wajah padahal wajah teh bahasa Arab gitu nya tina muwajahah nu sok dipake pahareup-hareup gitu. Ayeuna lamun jalmi awakna nying hareup ari wajahna teu bisa disebut pahareup-hareupnya. Wajahna malengos bisa ngabalieur. Pawali wajhaka dina salat sing hareupkeun cenah wajah anjeun ka Masjidil Haram. Pawali wajhaka satrol Masjidil Haram. Terus para wargi sadaya ieu teh aya had. Naon had teh batasan. Ari wajah teh mana? Wajah teh mana?
tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si kahiji panjangna jangkungna ti luhur ka handap berarti tingawitan tempat jadina rambut secara galib itunya secara galib di tempat bijana rambut galibna di mana eta itunya tidinya terus kahanapna dugi kana naon dugi kana tungtung gado ieu prayogi didugikeun teh naon sababna bisi aya keneh nu wudu jiga si beungeut budak ningan mun boga kulemnya kunculung-kunculung ka jaman ieu we hungkul diusap bilih aya nu wudu teh kitu kan berarti upami nalika wudu nu diusap teh tengahna we hungkul ieu nya kaluhur teu dugi ka dieu ka gigir komo eta mah aya bagian anggota wudu anu kumaha nu teu kawasuh nya engke wuduna teu sah upami wuduna teu sah dar teh salat oge moal ditampi itunya terus ari lebarna ti mana ka mana antara dua cepil eta di cepil ka cepil gitu nya sehingga nalika urang wudu teh rupina luhurna terus kagigirna ka dieu nepikeun ka tungtung gado teh kedah kumaha kedah kausap gitu bahkan ke aya hadis menyebatkan termasuk Nabi sok naon sok ngusap kelopak matanya dikiekeun eta mah dina hadis kanggo ngalengkepanan para ibu wudu misalnya tudungna dianggo hati-hati tadinya ulah sakadar ieu hungkul kadang orang kali di sakola ningannya tudungna teh anu kumaha nu dibulat beulit nyepet ka dieu di dieu tudung terus wuduna teh nu diusap bagian payuna hungkul gitu eta teh kedah diwartosan dari batasan wajah wudu mah duwi ka cepil gitu cepil ka cepil begitu para wargi sadayana terus saatos Utsman anjeunna ngawasuh wajahna 3 kali bahkan ke aya hadis oge menyebutkeun Nabi kantos ngawasuh anggota wudu teh sakali nya aya nu ngawasuh anggota wudu teh 2 kali saur para ibu teh sakali ge ieu teh asa tos lantis nya teu sawios 2 kali teh tos lantis teu sawios begitu para wargi sadaya komo gambaran nu tadi caina walura tanapi bisa wae meureun nalika cuaca tirisnya nyentuh cai teh 3 kali dibanjurkeun wah ripuh misal milih nu sakali weh tapi lantis terus nu salajengna summa gosala yadahu terus Utsman teh ngawasuh kana pananganna al-yumna anu atuhu nepi ka mana ilal mirfaqi nepi ka sikuna jadi ngangge ilanya ilal mirfaqi berarti eta teh batasna intinya batas akhirna nepi kana naon nepi kana siku gitu 3 kali summal yusra misla zalika terus anu kenca seperti kitu maksud seperti kitu teh diwasuh nepi kana siku terus ngawasuhna 3 kali sami sareng anu nu katuhu cara ngawasuhna sakali deui ieu teh pantos dipraktekeun ku urang sadidinten ta ayeuna mah dalilna kapendak gitu. Praktek urang wudu teh ieu dalilna pada pan aya hadis menyebat aya ayat Al-Qur'an nu nyebatkeun wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun ulah nuturkeun sesuatu anu urang teu apal ilmu para ibu teh ningal
ibu rama wuduna kitu tuturkeun kitu artinya ninggal ustad ninggal ajengan wuduna kitu tuturkeun bari urang teu apa dalil teu kenging teh wala takfu malaisa laka bihi ilmuna sababna ulah tuturut munding teu apa dalilna sabab pangdangu urang paningal urang jeung hate teh bakal disuhunkeun tanggung jawab pan ari pangdangu jeung paningal teh fungsina keur naon keur ningkatkeun kailmuan perangkat kanggo nyiar ilmu meureun ari sakadar ningali batur hungkul mah praktek teu apa dalilna naon atuh fungsi pangdangu jeung paningal urang teh kitu nya engke ku Allah bakal kullu ulaika kana anhu mas'ula ditaroskeun di akhirat maneh teh boga panon maneh teh boga ceuli dipake naon baheula nepikeun ka teu apa dalil salat acan nepikeun ka teu apa dalil wudu begitu para wargi sadaya salajengna summa masaha bira sihi nabi teh ngusap kana mastakana summa masaha birosihi ngusap kana mastakana itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama aya nyebatkeun ieu teh huruf ba dina birosihi teh naon teh cenah kitu nya nyebatkeun eta teh ngahartian sakabehna gitu ya artina kabehanana diusap aya deui nu nyebatkeun bana teh litabid tabin teh sabagian imam madhab imam asy-syafi'i nya di upami aya istilah naon teh noel punten ngusap sirah saeutik kitu nya ngusap sirah saeutik eta teh dumasar nu tadi teh bahkan anu nyebatkeun deui kenging cenah lain sabagian ieu mah saparapat cenah kitu saparapatna mastaka diusap begitu para wargi sadaya tapi engke dina lebah naon ngusap mastaka aya hadis anu bakal kaos ku urang kumaha praktek nabi jadi urang mah terlepas tina huruf ba dina birosihi teh ba naon teh nuduhkeun sabagian nuduhkeun sadayana nuduhkeun saparapat terlepas tidinya lah daya mah pendapat ulama gitu nya aya deui dalil secara khusus kumaha nabi ngusap mastaka engke saetos hadis anu tadi kurang ditarjamahkeun aya carana kumaha nabi ngusap mastaka tah kitu ari tos ninggal nabi mah nya kumaha praktekna tos we eta kitu kanggo urang Dupina mah tiasa kaduikeun ayeuna teh. Tapi yakin simkuringnya ieu teh nu tos dipraktekeun ku urang sadaya. Terus summa qasala rijlahu. Nabi teh ngawasuh sampeana al-yumna nu katuhu duikeun ka mumuncangan 3 kali. Nya kitu deui anu kencana. Dibatasi nya deui ka mumuncangan. Tatras para wargi sadaya Usman teh nyarios roa itu abdi tos ningal upami dina istilah Sunda manaon bu teu nginjem ceuli teu nginjem panon cenah kitu da mah anu nginjemkeunana hartina Usman teh laras-laras ningal praktek Nabi wudu ku anjeunna teh ditinggal direkam ku emutanana beres teh anjeunna praktekkeun wudu eta saur anjeunna raaitu Rasulullah abdi ningal Rasul itu tawad doa anjeunna wudu nahwa wudu ihada tah cenah jiga wudu abdi nu nembe dipraktekkeun ubieu gitu sing horeng para wargi sadayana pami ku urang dilenyepan Usman teh nuju mraktekkeun wuduna Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Teras ku eta hadis oge para wargi sadaya janten dalian naon taqdimul yumna alal yusra nya dina wudu teh mayunkeun anu katuhu heula sateuacan anu enca. Teras masru'iyatut tartib fil wudu gitu. Ieu ge ku hadis nu tadi teh jadi dalil pensyariatan ayana tartib dina wudu gitu. Ari tartib teh mayunkeun anu kedah dipayunkeun nu disebatkeun paneuri dina hadis paneurikeun kitu nya. Teu meunang anu terakhir dipayunkeun eta napi sauwihna. Tadi kan rinci pisannya kumaha praktek usman wudu. Terus hadirin rahimakumullah dina tungtung hadisna aya kalimat muttafaq alaihi tas kedah dijelaskeun. Ya hadisnya disaluyun ku Imam Bukhari Muslim. Terus an aliyin hadis ti Ali. Ali radhiyallahu anhu. Sami ya ge mantuna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antawis turunan-turunan Nabi teh nya anu ayeuna bermunculan gitu nya terlepas tina laras jeung teu na angkenan aranjeuna itu teh ti saha ti Fatimah ti Ali radhiyallahu anhu nya gitu. Fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ngeunaan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ku para ulama teh dikumaha para ibu dicuk-cruk hadisna mana wae hadis-hadis anu nyebatkeun tata cara wudu Nabi kitu nya. Aya we judul sifat wudu Nabi. Dina bab salat aya sifat salat Nabi. Qala Ali nyarios sora Ali teh wa masaha Nabi ngawasuh bi ra'sihi punten ngusapnya. Wa masaha sareng Nabi teh ngusap kana naon bi ra'sihi kana mastakana wahidatan sakali. Jadi dina raraga taat para wargi sadaya dina praktek wudu nu tadi nu disebatkeun diwasuhna 3 kali kitu nya laksanakeun 3 kali. Sok sanaos aya hadis nu sanes kenging sakali. Lebah mastaka mah cekap sakali kitu nya diusapna teh. Terus para wargi sadayana akhrajahu Abu Dawud. Ieu hadis teh diriwayatkeun ku Imam Abu Dawud ya. Terus didugikeun ari Abu Dawud teh salah saweas ulama nu ngumpulkeun hadis tentang fikih. Aya we hadisna kumpulan hadisna dina kitab naon Sunan Abu Dawud nya. Ditinggal dewe catetanana. Dina pembukaan harita nya awal-awal pun dina awal-awal kajian terus disebatkeun sagala rupa. Kitu tah parantos rengseknya 2 hadis tangke satos hadis nu nembe aya tata cara ngawasuh mastakanya. Hadisna ti Ubaidillah bin Zaid. Bahkan kalanggung sakedik deui. Hadis nu awal tadi teh praktek wudu nya nu ku Utsman dipraktekeun eta teh sabagianana gitu nya. Tadina hadis nu sanes mah aya hadis secara sempurna. Dina hadis nyebatkeun kieu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus Utsman teh nya ya cenah Nabi teh kantos nyarios kantos sasauran man tawaddoa nahwa wudu'i hada sahajalma cenah anu wuduna jiga wudu kami summa shalla rakaataini teras we salat 2 rakaat
la yuhaditsu fihi man nafsahu dina ngalaksanakeun salat teh hatena teu ngomong nanaon. Maksud teu nyarios nanaon teh naon nya. Henteu mikiran ka mana karep gitulah, komo kaduniaan mah. Jigana mah pada melan urang. Awak urang aya luhur sajadah, hate urang aya di mana? Rupa-rupanya aya di tempat gawena, aya nu di pabrik, aya nu di kebon, rupa-rupa teh hatena. Bahkan aya jami keur salat teh ngarencanakeun nya, geus salat rek naon keur salat. Lamun tos wudu gitu, teras salat cenah 2 rakaat. Dina salat teh teu mikiran nanaon, teu ngagerentes nanaon kecuali fokus kana salat, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa nu tos dipayun, dosa nu terakhir dilakukeun ku manehna terhapus. Wuduna penghapus dosa, tuturkeun teh salat 2 rakaat dipupus deui dosana. Seueur kanggo jami muslim nya peluang-peluang kanggo dihapusna dosa. Kandun urang mah sing laras wuduna, sing laras salatna, jadi penghapus kana dosa. Mun wuduna teu laras, salatna teu laras, nambahan dosa, nambahan dosa. Atos cakapnya sakitu. Oh mohan, dina praktekna nya eta. Kan upami ninggal hadis nu tadi Usman teh ngawasuh panangan nu katuhu 3 kali. Teras nu kenca 3 kali. Berarti lain diselang-seling gitu nya. Mohon, ini nu katuhu 3 kali, tos 3 kali teras nu kenca. Jadi teu tiasa kumaha anu katuhu sakali terus kenca sakali gitu ya, dibulak-balik. Jadi tinggal teks hadis nu tadi. Cekapnya sakitu hatur nuhun kana perhatisanana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.